Iya mah. Si Gawir rekamannya itu siapanya? Pak, Woi, rekamana? kadinya. Cing atuh ka dieu heula, geura. Naon? Rekamana, Abah? Kadinya rek nempo imah. Jualin abah teh butuh duit. Abah teh yang kajual tak ieu imah. Hiji-hijina butuh pisan duit keur bayar SPP incu. Imah nu di mana ya, Abah? Tan di dingat dah. Di wetan. Oh, Aya saimah mah dah. Ingan soranganeun gitu. hayang sabaraha nu sabenerna imah teh? Ya mah asal kabayar we SPP beuneunan Oh, jeung dengan sangu. oh. Segala we jeung bayaran hutang. Oh, butuh pisan. Butuh pisan. Oh, kela Abah. Babaturan nu sok mulian imah mah. Teu sok coba. Urang telepon heula heuh. Syukur atuh. Sugana ya jodohna tuh. Nelfon ya. Udah. Halo. Halo. Bos kan di mana? Oh, ya orang keur di mana itu? Kebenaran keur aya dah. Lain ya, anu jual imah. Kedua imah. Mau bisa makan dia tuh. Oh, siap orang tadinya enak. Ayo, siap, yo. Tuh. Lumayan bisnisnya ya. Oh, tah gitu, Bah. Kumaha. Dia teh jelema rek ka dieu. Oh, terus tanya cewek padu harga nama jeung Abah. Atuh. Kan bae gitu, Bang. Keun ke maneh ge boga bagian Oh, Abah rek ngaleos heula. oh siap. Yuk. Cewek paling ti tah di kemarin jelemana. Ayo. Oh, Waalaikumsalam. assalamualaikum, Bah. Kebenaran aya sih udah. Hei. Alhamdulillah. Lain bieu teh aya sabang gawir yang bener ka dieu. Arek jual imah cenah. Cik pandidinya sok mulian, sugan itu. Ya, ningali kumaha ningali heula lokasina bos mun cocok yang dibeli untuk orang teh. Jadi kudu ningalian heula. Tah, ya nama geus ieu susulan ka imahna, da bieu teh urang teh kita daguan ieu da mung manehna teh. Cenah ka ditu we ka imahna susulan. Ya apa di mana? Eta imah si Gawir, eta si Abang Gawir di dinya. Oh, eta yang motor. Eta Oh, susulanna ka dinya. gampang urang ka imah. Heeh. Lalu coba nih cair atuh bos, doakeun Atuh, atuh. wayahna we kudu. Ya, eta mah tenang, udah juga ngerti atuh udah jelema mah. Siap atuh, kayak gitu mah. Sok we bisi ngadaguan. Siap. Orang itu lah ya. Sok. Cing hasil doakeun ah. Oke, siap. Siap. Ini ya. Salam. Bah, sehat, Bah. Mu alhamdulillah. Itu Saya. tadi teh si udah nelpon. Heeh. Cenah balik ngajual imah. Gitu. Saya udah di belah mana dah. Wing kudu ningalian heula pan atuh. Supaya cocok. Jauh jadi apa jadinya ya. Bener mah arek minat gitu. Pan biasa di orangnya tukang jual beli kita suka aja cocok, cuma aja jodohna lah orang teh nya. Pengen kieu we jeung Abah mah. Kumaha? Ngarah naon ulah disangka meuli ucing di kalungan. Kau mending beri tempo we gitu. Oh, atuh. Kau mending di duitan mah di lokasi gitu, dukdek nama. Ya, oh. Kumaha? Nya urang nempuan wae aya atuh di sana. Gitu hade atuh. Ayo Ya atuh. tuh mung barangkene lah. Ayo. Ya, bos teh dia. Aduh, kowe teh tadi beradinya. Lumpang ke mual ya 3 menit paling 4 jam atuh. Kebon. Ieu mah Nya di kebon kieu. Dina yo. Eta teh terakhiran Abah teh. Iya, nama dijual atuh buka imah hiji tuh. Aduh mah.
iya. Pan hiji-hijina goblok ieu mah. Aduh anjing. Di baru lah. Karma meureunana aduh hampura ieu. Goblok. Karma juga na aing ieu aduh. Sisi goblok teh. Apa berkuat teh? Bisa ngegarwani sabut lah bising heuh. Si Dodok ai geus hasil mah euy kata senang gitu lompat lagi pat dibabaradu aing buat muka munyir gitu. Aduh gila euy nu mah cair patkeun ka Ayo cara naon dengekeun ya. Bro. Bisa senang-senang kumaha goblok acara barang jual teh. naon da ngajual imah ka urang mah bebejan oge. Ima ti Hong Kong. Naon gitu? Kuburan goblok. Lieur aing tah. Ah, boge lo.